Mumun, gitu kumaha masalah bangke teh kasih narsi, gitu tanyakeun dia cong samper. Oh, nu kamari. Ayo urang samper ah. Ayo, Can ngarti. Tong tanyakeun dieu ah. Kamar teh kumaha Kang? lain, Ngarti. awas dikotok. Tah. Lain, engke teh tanyakeun kasih narsi mah jeli kumaha gitu ieu teh. Penjelasanna kumaha? Orang can ngarti ieu kan. Kamari sarok ge eueuh. Urang kayak mana wae. Jelaskeun mah gitu tah. Ayo di rumah. Assalamualaikum. Narsi. Narsi. Oh, sudah bener. Narsi, Assalamualaikum. Narsi. ayo kami. Narsi. Lain Mumun, Sugan ayo eus. masalah ieu teh kumaha ka mana teh? Narsi. Ih, Ceu. si Ceu. Di goran teh dekeun keluar. Batur di kamar mandi keur mencret ngeunah di goroan wae. Mencret geus ombeh acan. Can puguncan geus obek ka karsa caciu. Ih, rupa trapet atuh. Atuh aya nu ngagoroan meuni lulumpateun urang meuni. Mona kan di dalam karamik ge. Gak omeh muih teh sautan kene. Aya naon atuh jeung lagi ku goroan wae panas-panas kieu. Kadi urang teh ngobrolkeun teh masalah bangke. Bangke. Bangke bau meureun. Bangke. Bang keliling. Oh, bangke liling teh ya. Oh iya. Atau mangga cari. Aing can angges-angges aja can mandi can cebok pareun. Lah dituan bau. Bau. Eta bau itu. Duh, eueuh. Teu mah eta. Ieu mah jelaskeun. Naon? Masalah bangke. Di kamari. Kamari. Heeh. Kumaha sok jelaskeun. Ieu kieu ece-ece ye. Jadi urang teh engke teh nyampeurkeun manehna, urang janjian di mana kitu tempatna. Terus Urang nginjem rek nginjemna sabaraha duit. emang nginjemna paling gede sabaraha? Bebas ka manehna mah nginjemna. Ilok bebas. Heeh. Tapi lamun 5 juta ge menang. 5 juta menang, komodo 5 juta. Tapi Saeutik. eta jeung Bang Emok bedana kumaha? Deui aya jeung Bang Emok mah. Manehna mah kan urang kudu berjanji wae nya. Ieu mah henteu ceut tinggal mere-mere duit. Asal urang Syarat-syarat oh KTP gitu. syarat-syarat mah Bang KTP jeung kakak. Gampangnya apa sana? Jika enak. Itu, arek. Di arek atuh takan hayang tadi kepastian ge ya. Aya si Saroh ka mana? Apa Apa can lagi nya? Oh sama mana mah ke luar negerinya. Ilo keluar Apa sama sebaliknya? Apa ke Jakarta? Ada gitu. Jakarta. KT. Iya kayaknya ke Jakarta ya. Ih, urang mah teu ngarti ngomong naon sih mana teh. Jadi kumaha ya takut ke sana? Ya jadinya cuy. Aya tuh orang telepon ke deung. Jelmana? Telepon. Oh, apa rek nyambut si Saroh heula rek urang ajakan. Atuh sok telepon atuh. Telepon saha? Si Sarolin. Eta nu nyekel HP maneh. Sok telepon dulu. Atuh kedeung urang rek cebok heula nya. Sok Can cebok-cebok acan. Jorok banget tuh cewek. Tempo gedeung koleng henteu. Gareudeuh eta bol gede gede gitu. Pugucan cebok da gorongan mah kedeung nya. Heeh. Kok tidak angkat? Tah apa? Sombong apa ya namanya? Apa molor? Diangkat. Halo. Waalaikumsalam. Apakah ini dengan Saroh? Ayo si Saro pakai sahanya. Ih, maknya teu apal ka urang. Ikan lima atau Saro kan anyar deui. Anyar deui. Jadi teh tekan nomorna. Buset. Ayeuna di mana? Ayeuna di mana? Ayeuna di mana? Ayeuna Saro di imah ka mana-mana. Oh, di mana cuy? Heeh. Jadi eta aya pi obroleun gitu urang teh yang panggil teh. Yang satu ka imah we nya. Oh, yang Ieu urang Edo, ieu urang Edo. Edo jeung Mumun. Kumaha cenah ce? Ieu di telepon. Hah? Ayo Ai di mana? Saha ieu? Si Saroh. Saroh tangkurak. itu teh saha si narsinya. Ulu mani geus poho kakak ancan Mas Saroh mah joledar. Kadulur sa ilum sahakan teh.
Gak ganti salaki. Lain cenah ayeuna randa deui cenah. Aing 2 bulan cenah. Aing ayeuna rada bae. Di kieu arek cenah nyokot bangke moal. Kan ucilikeun tak pikeun. Heeh bangke. Bangke teh naon? Urang minjem duit. Minjem Jadi orang duit. kapan yang we ini kayak di mana ida? Kayak di mana? Salon geus 2 bulan teh ka ieu ke tengah salon. Heeh tuh buru. Kayak mana? Ditunggu aja di Masarotnya. Heeh. Yuk. Geus kieu teu boga salin can gararing bajuna. Kamari teu hujan wae pan di dieu mah teu isuk nepi ka sore ngacerek wae, Cuk. Ayo atuh, Cuk. Ayo ke mana? Bising hujan mah Masih sarolin ayeuna. ayeuna teu usum hujan. Saya beneran disebok. Cebok can. Geus. Itu nunda ka imah teh kamarana nya can datang keneh wae cenah ka imah Saro. Saro nungguan ti tadi. Cuk. Ya Allah. Sarah. Aduh, kamana wae? Kumaha kabarna? Kabarna. Baik, kabarna teh meuni. Lain Di mana wae? Kunaon ceurik? Eta karunya Nancy. Bisa. Lain beuki pangling aya namanya. Cenah euy teh kamari tas di Bali lain. Heeh. Usum naon di Bali? Di balik teh usul ieu. Naon lalaki teh? Kabali itu ka Dubai. Kabal. Oh ka Bali. Duduk heula tuh. Udah teh ka balik teh ngadon ieu doang, ngadon cerek doang. Cerek. Mau dagang beas meureun. Eta kumaha? Saro kelanjutan kumaha eta? Ya ieu mah Saro jari randa deui. Bebas deui atuh. Heeh. Oh, mun ngade taruh jadi randa mah bebas pan meureun. Heeh. Asa kumaha ieu na? Pokoknya tas keur penting tas keramas aing ya tarik beres keramas. Heuh, gitu we saru urang mah da dipertahankeun we urang mah da karunya ka anak ah. Keur penting ge tas menta tuh ieu tarik beres keramas ieu. Asa kan geus 12. Heuh, emang anak 13 ieu keur ngeusi deui hiji. Jadi 14. Heuh, 14 meureun ajeuna teh jadina. Ai salah kisah ku beki-beki teuing burut ge kitu-kitu amat. Heuh, kubu ge kumaha tuh da kewajiban meureunan ai saurang istri mah teh. Siap mun kumaha salah kisah. Saya aing terus saya ini tergetek gitu. Salah kisah nganggur keneh sama. Itu pekaina nganggur kene ya, Dok. Sama dengan di lulungkot wae pang boga salah nganggur. Kubu bisa laki aing nganggur teh saru. Oh sia mah Makanya urang teh nganggur kabeh. Dina nganggur teh saya pagawean naon sia. Ya kitu we hadolin. Iya, urang minjem bangke, mending mah. Uga channel anyar aing teh. Bangke. Ai bangke mah bau atuh. Iya malah. Bangke eta ieu, bangke lilin. Anyar deui anu. Anu diajak-ajak ka Saro ya. Depan ngajak gitu. Heuh, meureun tadi tarik ngajaknya teh. Masih. Ke di mana nyokotna? Mun kau lagi imah, tapi urang janjian di tempatnya di mana gitu di kandang domba atau di mana. Nah itu aja di pipi di masalah sawah. Nah eta aku di sawah, ulah di sawah teuing atuh pamaena sok liwatna di jalan raya. Urang jegat. Urang tungguan di sisi jalan biasanya. Kontak heula atuh. Teu mawa HP pohoan. Ya urang panomerna di dieu. Urang tungguan di sisi Tungguan di jalan. jalan sok liwat. Yuk, bisa liwat Teh manten. wae sia ada ka jalan kieu barang pake. Kajin di tanggung jauh teuing mana? Kan teu buru-buru. Yuk. Lain launan mau motor teh. Boga mata sugan. Jalan kita kalian. Bangkenya. Bangkenya. Wah, bangke ceu, Heeh, bangke. Pambuan. Ieu bangke. Jadi orang-orang teh rek nginjem duit ka bangke. Tapi seungit ieu mana? Iya, teh bau ieu. Punten teu bisa di jalan mah. Ah, ijeun kena ah. Atuh ulah di jalan ya, di mah. Nah, ieu we di dieu we. Di pasar wae.
Di dia Bisa di jalan tuh bisa. Urang ka imah lah. Di masalah. buru standar ke gini. Ayo di mana? Di masalah. Rek minjem duit apa rek ngerampok motor? Aku udah kata yuk. Di dia Di mana di mana? Ih, ai imah mah gampang, urang mah da boga imah kabeh ge boga salaki tah. panten naon aya KTP jeung kakak mah. Ieu, naon ge aing jeung mah kudu berjanji. Di mana aya janji? Emang Bangke mah kok emang emang Kayak mayar ratu bener. Bener. Ya, ayeuna mah dek mere nginjem aku mah. Aya duit mah Ya, loba. ayo atuh Ya ayo tuh urang Di mana? teu boga beas-beas acan di imah. Gua rek juga teu boga. Teu boga salaki. Boga salaki mah. Emang yakin sih rek berjanji di dia ya teh? Ieu wae. Heeh, nah ieu wae nginjemna. Emang aya ari mah euceun di mana? Tuh urang Di masalah itu. Geuning jarauh tapi berjanjina di dia kayak orang nagih mah ka mana? Pan aya kenang aya nagih mah tinggal ka imah tinggal nanyakeun. Aing bapak nang maka dia. Biasana 2 kali seminggu teh. Poe naon wae. Biasana Senin jeung Kamis. Ya enggak sih orang kumpul nainya. Misnen meureun. Bisnis. Heeh, Kamis Senin. Senin Kemis. Kajeuna. Gerak ka rumput. Urang daripada dahar. Itulah ya. Di mana ya parkirkan motor na ya? Di jalan ya. Atuh lain mah ngobong pegangan teh karek kita mandi aing teh sarok. Yakin rek di dia ya. Yakin na ieu wae. Burun aja bising hujan manten Hujan manten ih. Darsi, anu kenal sabelah. Ih, patuker meureun. Nya. Kos nama tadi lulungu si udang hees orang teh patuker senda. Ya orang balik baik kamu. Mana di dia? Iya si kunang duit. Sarah. Bara duit. Sarah mana ke 5 juta weh. Saru berarti 5 juta. Gede amat. Atuh kajeun Ajeuna kan akang. rek minjemnya. Ya orang jadi jongkok dia ya. Aduh. Astagfirullah. Tak karak jadi kat di jalan kieu mah. Emang biasana bangke kumaha? Telepon kayak mah. Oh, Kan nelpon. orang geus nyebarkeun brosur di tiang listrik sok aya. Oh, slot WC juga. Dot wes. Nya. Oh biasa ngaran-ngaran heula ngaranna. Ngaran teh. Itulah tuh ah. Mumun Aminah. Hiji wae hiji. Mumun doang, mumun. Oh, mumun doang. Oh, rek si Mumun si Aminah si Mumun. Iya. Si Mumun. Prinsipna kieu ye manyanya. Oh, Aya bangke mah ye. Ieu teh sebenarnya kan udah mah unggal poe Heeh, naonna? bayarna. Bayarna. Aya menang duit isukan tegas mulai ditagih. Uluh. Lu petere. Dibere gampang seminggu 2 kali. Saminggu Senin jeung Kamis. Misnennya. Nah, eta. Ajeun lah. Aja lah kan ai Sarah mah kan randa. Kayak di dieu teh satunya ke 5 juta ya. Sapoena baraha kayak disesuaikeun. Oh, disesuaikeun. Kodena, heeh. Ya. Paham aja. Paham. Bukti disesuaikeun. Paham. Aya yang di dieu geus disadiakeun ye. Biru. Mal disuguhan ieu teh. Nyuguhan naon di dieu cacing. Kayak Mas Sarah. Jadi lamun kayak ditagih kayak kumpulna di dieu deui berarti nya. Pan urang teh nyaho imahna meureun. Heeh, cek akang. Oh, orang teh ganti si emok ieu teh lain padahal mah nya. Beda. Reungit. Tuh, sia reungit. Nah, si mengaruh. Tah, bangke. Eta ieu reungit tah. Ya. Bangke nya. Bangke. 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 Beda bareng duit. Negara reuneknya pas Ayo ditonjokkan. isi mumun teh baraha. 5 juta wae. Ulah gede. Atuh kan kebutuhan lagi gede loba. Urang gelana, bangke. Urang 5 juta, mumun 5 juta. Itu salah geus nungguan. Juga gede teuing. Henteu kuna naon ieu rek dibayar ieu tenang we dibayar. Itu mah duit lah orang can lagi. Mana mah sering 1 juta we ya. Mana kita cenah ceuk. Mah. Main meureun 2 gantangan mah nya. Yang beren ke Sarah mun sajuta mah bisa ka ieu kan. Pan kep aya kan pasennya Kamis urang ka Dede mawa deui di sini. Kurangan. Perlu dicatet. Oh, atuh kudu.
Aku tuh gak catat abis hujan mata gitu. Naon ieu teh? Catatan tadi teh. Angsuran pertama. Tapi orang can parain ya. Kayak kemis urang ka dieu ieu. Nami. Banyak. Asik, Narsi. Ke narsi. Mumun. 1 jutanya narsinya. Cek, gerimis cek. Ceu mumun. Terus abura apa kan saro can di angkatan? Edo, sarang. Hujan. Saro. Cenah hujan. Hujan. Oh, saro. 1 juta kabehnya. Kemis teh urang ka dieu deui nya. Heeh. Ulah heueuh doang. Akang. Minjem 1 juta, jadinya 1,5 juta. Mayarna sapoena sabaraha? Sapoena teh kan emang menditungna seminggu 2 kali. Kan malu. Hujan, nama bubah. Pakaian teh diangkatan.